Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana, kumaha damang? Mudah-mudahan hidup sadayana aya dina kaayaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Dinten ayeuna urang diajar deui basa Sunda. Urang neraskeun pangajaran hiji anu temana endahna hirup sauyunan. Nah, dina pertemuan ieu Ibu bade ngabahas kana ngalarapkeun kecap saharti atanapi disebut oge sinonim. Atau siap? Yuk urang mulai. Ngalarapkeun kecap saharti. Ari kecap saharti teh sarua istilahna jeung sinonim. Nyaeta kecap nu hartina sarua jeung kecap anu sejenna. Ta di handap ieu aya conto, pek ilahan ku hidup contona. Anu kahiji aya lembur. Ari kecap lembur teh saharti jeung kecap kampung. Anu kadua aya sedih. Sedih sahartina jeung nalangsa. Anu katilu aya ketir. Ari ketir sahartina kuatir tur sieun. Teuneng saharti jeung wanian. Anu kalima aya kasohor. Ari kasohor mah sarua jeung harti tina kakoncara. Anu kagenep aya seneng. Ai seneng saharti jeung resep. Tah ieu aya conto dina kalimah. Misalna, kaendahan lembur abdi teu kinten asrina. Tah ari lembur teh kan sarua hartina jeung kampung. Maka tiasa oge janten kieu. Kaendahan kampung abdi teu kinten asrina. Nah, ayeuna urang lajengkeun kana materi nu kadua, nyaeta mika weruh rarangken dikeun. Kalau dalam bahasa Indonesia, rarangken teh seperti imbuhan ya. Tak, di handap ieu aya conto, ku ibu bade dibacakeun nya. Jawer kotok biasana dimangpaatkeun pikeun ubah rupa-rupa panyakit. Kawas kencing manis, nyeri beuteung, borok, jeung bisul. Kalimah di luhur ngandung kecap dimangpaatkeun. Eta kecap teh geus dirarangkenan. Geura urang palur rarangkena. Tah nu di handap aya nya dimangpaatkeun. Ari dimangpaatkeun teh kecap asalna nyaeta mangpaat. Nah, ditambihan rarangken disarengkeun, janten we dimangpaatkeun. Tah, janten kecap dimangfaatkeun teh dirarangkenan ku rarangken disarengkeun. Tah di handap ieu aya oge kalimah contoh kalimah sejenna nya. Anu kahiji aya Agus ditumpakeun kana munding. Kecap asal ditumpakeun nyaeta tumpak. Nah, ditamihan we rarangken disarengkeun jadi we ditumpakeun. Anu contoh kaduana aya tipi dihurungkeun ku dadan. Nah, kecap dihurungkeun teh nyaeta tina kecap hurung ditamihan rarangken disarengkeun janten we dihurungkeun. Tah, ayeuna kanggo pancen hidep dinten Kemis kaping 12 Agustus 2002 hiji anu sinonim ieu nya pigawe kawas conto di luhur dina nu tampilan nu tadinya tiasa ditingali deui salin dina buku pancen. Tah ieu serat sadayana ti nomor hiji dugi ka nomor 5. Pancen hidep nu kadua nyaeta pek lengkepan kecap make rarangken dijengkeun. Pigawe kawas conto dina buku pancen. Nah, contona ieu di handapnya aya Dani ajak ku Dodo. Ta anu dina jero kurung, kecap anu dina jero kurung teh kantun ditambihan rarangken dijengkeun. Janten Dani diajakeun ku Dodo. Seratnya ti nomor hiji dugi ka nomor 5 dina buku pancen hidep. Panginten mung sakieu materi basa Sunda. Hatur nuhun kana perhatosanana. Kahade hilap kerjakeun tugasna serat dina buku pancen. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.